Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ejing kasadayana patepang deui sareng abdi Muhammad Hafid sareng Hafiz Fauzi dina acara Hajar TV edisi Rebo kaping 28 Februari tahun 2024. Aya hiji kacelakaan pamain basket di poe Minggu kaping 25 Februari di Gor Bajras, Kota Bandung, Jawa Barat. Saurang pemain basket anu nomor punggung 2 hiji ngalaman kecelakaan engkel dina sukuna anu nyababkeun langsung sukuna bengkok jeung sareng kedah dibawa ke rumah sakit sabab nalika anjeunna henteu ningalian babaturana di handapna. Pamirsa, kondisi korban ayeuna tos diubahan ku dokter. Diduga korban teu bisa lempang lantaran engkelna bengkok jeung kudu diuk dina kursi roda sementara waktu. Apa penyebab kaki Anda menjadi seperti itu? Kaki saya berdiri seperti ini karena ankle saya bergeser dan ligamen saya robek. Kapan terjadinya cedera itu? Terjadinya pada hari Minggu saat saya sedang latihan bersama tim sekolah. Lalu bagaimana dampak yang Anda rasakan saat ini? Dampak yang dirasakan kaki saya robek, kaki saya bengkak, terus ligamennya robek, tulangnya bergeser, dan mengakibatkan saya tidak bisa melakukan aktivitas berat selama 4 bulan. Di mana kejadian tersebut? Kejadian ini terjadi di Gor dekat Gateway. Siapa yang pertama kali membantu Anda? Yang membantu pertama kali itu pelatih memberikan pertama dengan kompres kaki saya dengan head agar tidak parah saat kejadian. Pamirsa Hajar TV dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Mugia informasi nu urang berikan bermanfaat. Simkuring Hafiz Fauzi jeung M Hafid pamit undurkeun diri. Sakitu kapihatur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.